Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu solihatan wa awladuhu abraran wa khulata'uhu solihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, syaikhunal mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis ta'lim, sesepuh madrasah diniyah. Moga-moga guru-guru urang nu hadir wengi ieu oge nu teu tiasa hadir, Allah maparinan kajembaran, jembar manahna, jembar milik rizkina. Tambih-tambih barokah ilmuna. Amin je. Telat. Tambih-tambih barokah umurna. Tambih-tambih barokah turunanana. Ais pangampih papayung lembur, aparatur pemerintahan, pangersa Bapak Kuwu, atanapi anu ngawakilanana, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, oge Bapak Rete, mudah-mudahan tokoh agamana, tokoh masyarakatna, tokoh pemuda, tokoh agnia, sadayana diwuwuh ku rahmat Allah. Kalayan ieu kempelan mugia janten wasilah nu kempel, nu sumping, nu kasumpingan kenging rahmat Allah. Amin. Nu keur moto naon eureun tuluikeun. Mudah-mudahan sadayana dihampura dosana. Teu cukup ku amin kudu tobat. Nah, amin gak gedak we tobat mah henteu mah ih. Beungeut seuseuh. Para sepuh sadayana pangersa qoriah anu nembe maoskeun ayat suci Al-Qur'an, mudah-mudahan nu maca jadi ibadah, nu ngupingkeun kenging rahmat. Atuh ieu nu hajat pangersa Bapak Iha. Aing mah inget kana naik kuda baheula. Nyaho naik kuda henteu. Iha.
Mudah-mudahan pangarsa Pak Iha miwah Ibu Yayah. Aing ngaran Yayah di mana gila lintuh budak. Mudah-mudahan Pak Iha jeung Ceu Yayah mudah-mudahan ieu dipaparinan kaberkahan. Berkah jeung nu hajat, berkah jeung nu babantu. Atuh kumaha teu berkah nah gara-gara Pak Iha hajat pan tukang son sinsem milu dahar. Gitu. Betul? RT milu ngopi. Betul? Atuh nya, matak mudah-mudahan nu hajat barokah, nu babantu oge. Ngan ieu hampura kadulur baraya tatangga pangaresa Pak Iha. Aya kuring ka dieu panginten kagandengan. Mudah-mudahan teu mantak raheut manah mugia ageng sih tawakuf jembar panghampura kalayan ieu riungan mudah-mudahan aya dina panghampura Allah. Amin. Atuh panginten tamada ti payun Pak Kiai, Pak Ustad, ieu mada guru kuring. Panginten sok sanaos anjeunna teh rai iparna pangaresa Pak Ustad Asep Gojali. Ari Kang Asep Gojali teh kakak kelas abdi. Tapi sanajan kitu mantena alumni Miftahul Huda Manunjaya. Berarti abdi mah pernah guru kadinya. Pernah lanceuk gitu. Jadi hampura Kang Asep gitu. Walaupun statusna ipar gitu, tapi sanad ilmu mah urang teh lanceuk gitu. Tapi dina hal ieu urang nya eta mah kumaha kondisi we nya. Kitu kumaha kondisi. Mantap, berarti abdi ge ka Kang Gojali teh raka ai kitu mah. Jadi Kang Asep Gojali teh pun raka, abdi surga gitu. Naon nyerengeh? Bu, cangkel, tunduh, kesel, ih buat boga rasaan. Abdi surti panginten kulantaran ieu mah panginten akad da acannya. Dengan syukuran diheulakeun leres gitu. Mudah-mudahan isuk urang kabehan dipaparinan kalancaran. Utamana pangarsa wali Mang Iha, ngomong-ngomong, ka mana Mang Iha na aya? Oh aya, mohon. Di ditu calikna atuh. Nyuna nini no. Biasa nama abdi ngeusi teh ba'da akad ieu mah qobla akad. Mudah-mudahan sing dipaparinan kalancaran. Para sepuh sadayana. Data batuk. Tamada ti payun abdi sumping ka dieu sanes rek ngawurukan sanes rek ngawurkeun ilmu. Sebab di dieu geh tegal kiai, di dieu geh tegal ajengan. Teu kurang di dieu ge geus cukup geus mahi. Anapun abdi sumping ka dieu panginten sejak silaturahmi. Mudah-mudahan kacandak soleh ku kasolehan urang dieu. Kacandak mulia ku kamuliaan urang dieu. Nu kaduana abdi mah sejak ngahibur nu hajat bae ieu mah. Kadituna mah meureun baraya tatanggana. Naon make ngahibur sebab biasana ari nu hajat mah baluweng Pak Ustad. Nu hajat teh baluweng ce. Segala di pikiran ku sorangan aya bae nu kaliwat dulur teu kabejaan tatangga teu katoel pan eta ceeti teu babantu pedah teu ditoel aya ceeti aya si Erni aya Erni entin si entin aya Isah Nur tah kunaon teu babantu si Wati aya si Wati kunaon teu babantu aing mah teu ditoel cenah bisa ngarumpak gelas tah matak baluang ngaranna ge baluang nu hajat betul tak kual sakitu abdi maka dieu rek ngahibur bae mudah-mudahan sanajan hiburan Pak Iha ibu amolor henteu mudah-mudahan sanajan ngahibur aya bahan keur syukuran ka hareup aya bahan keur tobat ka hareup insyaallah. Atuh panginten dina segi bahasa pangarsa kasepuhan tamada ti payun.
abdi bilih kirang merenah dina cumarios teu sesuai sareng adat kultur budaya urang dieu urang Cidulang desa naon ya hiji-hiji dusun ngomong teu kadenge oh desa Cidulang oh nya pokona mah desa eta we. Tah bisi teu sesuai bahasa kuring jeung adat kultur budaya desa Cijulang mudah-mudahan teu matak raheut manah bade dihapunten mohon margi panginten abdi Kang Ustad kawit mah ti Serang Banten anapun linggih di Ciamis itu sebab katalian ku kebon kacang itu namawi bisi bahasa aslina keluar hampura ieu mah hampura bade dihampuranya syukur nuhun alhamdulillah henteu ti tadi mikiran ieu naon maksudna nunda bubuahan di dieu lain masalah opi atuh mah nya aing ceramah bari nyah-nyeh nyoh jameureun moal resep nu ningali meureun aing hadirin nyimak ngomongna nu edan ge cager heula atuh eta mah Pak Iha ngarahna meureun nya aing mengarah weuteuh Pak Iha mah cek urang mah teu kudu diwadahan teu kudu dikamejakeun langsung we kana duskeun atuh sedeng meureun atuh ieu cai ku loba-loba teuing deui nya dulu disangkana aing bibir parecah meureun dibere cuku tilu deuleu aing eta tukang son sinsem caina aya kopi boro-boro maneh aing ge eueuh ieu tenang tukang son tenang ieu doakeun heula tukang son sinsem doakeun mudah-mudahan ieu operator son sinsem naon mudah-mudahan ieu operator son sinsem sing husnul khotimah atuh sabodo dia paehna marek iraha elos anu ulah di dieu we ieu mah keur pangajian keur hajat gitu mudah-mudahan sing husnul khotimah wayahna mang ari tukang son matara kadeuleu beungeut nya rajeun caang katutupan kapan ku hijabnya ku ieu ku naon ku hordeng gitu rajeun kadeuleu beungeutna dinu poek talanya gitu karunya ceuk tukang son mah si eta mah tamu can araya mustami can daratang si eta geus nyengcelek ti kamari di dinya teuing eta ge teh geus dahar teuing encan mang dahar encan mang gerak ka jero ka ditu kade Mang Iha ulah nyapirakeun ieu ieu tanaga son sinsem lamun eueuh moal rame ieu hajat Mang Iha eta kawinan atawa paeheun kawinan cenah teu kadenge son sinsem tah matak kok ayana tukang son teh jadi meriah tah matak longokan ulah ku Mang Iha nitah batur pangmerekeun rokok bisa can aya rokok aya rokok aya oh tinggal kopina berarti nya kopi wungkul cenah gitu lain kuna naon aya kopi nu bisi suara huang hiung gitu matak urang kabehan termasuk di dieu aya jelema bisa syukuran aya manehna meunang bahan keur syukuran meunang bahan keur tobat lain ladang kuring tapi tanaga si eta mantak boa-boa leres kitu boa-boa kitu anu ditarima ibadahna teh si eta meureun leres kitu meureun buat teuing nu pangalusna amal si eta kadeuleuna ku urang si eta tukang ngoprek sound system buat teuing jerona mah si eta teh wali meureun gitu atuh heuh wali-wali daya gitu naon sebabna beda ieu mah tukang sona di kopeah ceuk di kopeah ieu mah tukang aing ca umur jumlah can pernah neuleuh aing tukang son di kopeah ieu mah santri ieu meureun nya cenah ceuk beja tah ceuk babaturanna soleh nu ieu mah salat subuhna ge jam 8 Bo satu acan langkung tebih abdi sejak ngahibur heula panginten pangaresa Sohibul Bait nya ti kamari cenah eta ciayah geus hayang pendak jeung kiruhai mata ke bieu Pak Ustad abdi memeh ka dieu sabaraha jungkelaan aing dipoto sabaraha kali lebih ka garing huntu aing atuh mah nya aing dipoto baeud kieu
Jak kudu nyengir aing meureun dipoto. Nembongkeun marah mai budi kitu. Nembongkeun marah mai budi alus basa alus akhlak urang teh nyengir kieu heula. Bari jeung nu foto angel lila eta nu foto teh ngitung naon bu aing kieu pikir garing huntu ceu. Ustad mah can ngajaran geura. Tad, geura ngajaran di foto. Ai si eta kunaon kasurupan sugan eta. Ustad belum mengajarin si bagaimana perasaan ketika dipoto bari nahan hitut. Ih budak, melakbak betul. Gitu. Matak hampura ieu mah nya kakabehan. Yuk lah urang hirupkeun heula hatena, urang leuleuskeun heula hatena. Kumaca sholawat siap. Siap maca sholawat siap? Yuk, oke, kita hitung sampai 3. Bisa kompak bisa? Oke, kita hitung sampai 3, oke? Are you ready? Are you ready? Let's check it out. 1, 2, 1, 2. Si Wawan nyeri huntu. Aya Mang Wawan? Aduh, hampura. Hah? Dulurna Mang Iha. Iha. Siap. Panitianya? Engke kedeung deui Mang Wawan mah nyaekeun nyawer. Mang Wawan, Mang Salim, dae ke nyawer. Aya Mang Salim? Eueuh. Mang Mamat. Nuhun Kang. Mudah-mudahan nu nganteran cai sing panjang umur. Los teuing batur mah paraeh los. Ketinggal manehna bae sorangan. Urang doakeun mudah-mudahan ieu calon panganten istri mudah-mudahan janten istri anu salehah. Sebab wanita jika dia salehah maka dia akan menyempurnakan setengah agama suaminya. Awewe lamun solehah eta teh adalah nyempurnakeun setengah agama salaki. Bu, awewe lamun solehah bakal jadi pabrik anak soleh. Awewe lamun solehah bakal jadi pamengkeut antara salaki jeung dulurna, salaki jeung indungna. Awewe anu solehah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Tapi lamun awewe anu soheh, anu soeh, awewe anu teu soleh, kalebet awewe nusuz, nu kumaha ari awewe nusuz? Awewe anu pembantah, membangkang, tukang nolak kana parentah salaki, ta eta mah racun dunia. Jadi awewe teh racun dunia. Mantak eta beurit dina calana kakak lamun gegerbegan kudu dirat. Eta beurit kakak lamun geus gegerbegan moal hade di kumaha dibawa gawe moal hade dibawa ibadah oge moal tenang kecuali dirat. Mantak lamun beurit geus diracun pasti utah. Lamun beurit geus diracun pasti utah. Ngabudah ka dituna teh. Naon sia congar-cengir? Mantak urang butuh racun butuh. Gitu. Deuleu racun mah molotot ka aing deuleu. Mantak Bu. Mudah-mudahan ieu Neng Dea Ananda putri Bapak Iha
Mudah-mudahan tiasa ngabungahkeun nu janten sepuhna ku jalan bakti kanu janten caroge, amin. Geus jadi cita-cita urang kabehan ulah komo muslim non muslim oge hoyong bagja rumah tangga. Ulah majar nu boga pamajikan tanya ka duda aya duda aya ih nyaan aya kumaha atuh mangkaning usum tiris nya roda ka Ciamis meuli sabun jeung sasagon ngaduda keur usum tiris mendingan nginum baygon. Paeh atuh baturnya. Hayang rumah tangga bagja hayang. Mana pamajikanana can boga. Atuh ngaranna ge kahayang ieu. Betul? Ieu ulah ngomongkeun muslim, non muslim ge hayangeun bagja. Komo urang muslim anu geus aya konsep ti rasulna. Leres kitu. Nu mawi lamun urang hayang bagja rumah tangga kedah nuturkeun konsep ti rasulna. Yo, ulah komo urang neangan kabagjaan dunia jeung akhirat. Kebagjaan sesaat ge urang kudu apal jalana, betul? Leres. Mantak lamun urang ka dieu abdi di Ciamis ka dieu teu make naon, teu make tanda teu nuturkeun Sherlock kira-kira nepi moal. Abdi berangkat di Ciamis maleber. Teu nuturkeun Sherlock nepi moal. Oh, nepi. Moal sote mun molor. Nepi ngan kira-kira lamun abdi nepi jam 11 urang dieu rek rido rek ambek. Ambek pedah naon uce mantuan mayar henteu. Atuh rek ambek rek henteu ge mang iha. Rek ambek rek henteu ge nu hajat. Da uce mah ukur ngahadiran. Kunaon da nurani urang nolak lamun jelema kalakuanana salah. Lamun jelema kalakuanana teu sesuai atur. Leres teu Pak? Aya jenengan ini. Aya jenengan. Bulan puasa batur mah puasa si eta mah mokel. Tukang son. Ih, haram jadah sia di kopeah ongkoh. Kantun di kopeah ikalakuan mokel sia teh. Sia mah loba teh ngadahar MBG meureun. Aya jelema batur mah sibuk taraweh si eta mah ngariung gapleh. Cing resep tah henteu urang. Henteu da nurani urang sanajan urang lain jelema bener sanajan kalakuan urang teu pati bener keukeuh neuleu nu kalakuan teu ecereug mah hate teh nolak. Betul. Tanu mawi mun urang hayang bagja hayang tenang hirup tuturkeun aturan Allah. Lamun neng dea hoyong ngarasakeun rumah tangga bagja dalam konsep sakinah, mawaddah, warohmah disingkat jadi samara. Naon cenah? Samara, sakinah, sakna. Ngomong. Sakna, sakinah, makna, mawadah, rohmah. Jadi samara. Mentak lamun urang hayang samara deketan Allah melalui tandana. Mana? Ayatna. Lamun urang hayang ngadeketan Allah dekati lewat tandana, lewat ayatna. 6.660 ayat eta teh media kangge urang keur ngadeukeutan Allah. Semakin paham tandana, semakin paham ayatna, beuki deukeut jeung Allahna. Bu, ibu,
mantak rumah tangga lamun teu dibarengan ku ilmu mantak seuseut mantak rujit mantak riweuh boro-boro katenangan nu aya mah kalaka perselisihan nu aya mah kalaka percekcokan papaseaan nu mantak rumah tangga teu dibarengan ku ilmu rumah tangga teu dicaangan ku ilmu atuh poekeun saking poekna gara-gara urang poek atuh teu kadeuleu jalan tincakeun teu kadeuleu mana nu kudu ditincak mana nu kudu dilengkah ulah boro-boro rumah tangga imah kabehan baroga imah heg eueuh lampuan eueuh cacaang betah moal rumah tangga lamun teu dicaangan ku ilmu kira-kira regejeug moal regejeug ceunah kacaritakeun awet rajet awet ge awet mending awet rajet mending awet barokah atuh nya rumah tangga jeung manehna ngajedog geus teu ka itung lilana ti bujangan jeung parawan nepi ka geus reuayana nya atuh kudu kumaha Pak RW kudu kumaha kapangarasa Pak RW aya Pak RW aturan Pak RW kapayun hayong wano hoyong tepang hoyong uninga asa piraku Pak RW ka dieu teu mawa duit Bo urang di imah eueuh lampuan urang di imah eueuh cacaang kira-kira kadeuleu moal tanu mawi urang teh lamun hayang regejeug rumah tangga kudu dibarengan ku ilmu nah nu mantak ka urang di kabehan ieu mah etang-etang urang silih emutan ampun pararun kasadayana nu mawi pangarsa sepuh bade ka mana oh racun ngamuk oh hiji dulu krek iih meureun awas pasihan jalan kade tah ieu cenah ieu beurit cenah rek ngamuk cenah mangkaning ieu cenah naon ieu geus aya korban hijinya aduh aya anak jang sajalma nu hayang bagja rumah tangga maka kudu syukuran lamun di lembur urang aya ustad lamun di lembur urang aya kiai lamun di lembur urang aya pasantren lamun di lembur urang aya majelis ta'lim aya madrasah tetela eta teh tempat tanyakeuneun tempat urang neangan caca sabab urang lamun hirup eueuh tanyakeuneun eueuh cacaang rek kumaha urang nasib urang Pak atuh lamun lalaki bodoh teu boga ilmu rek kumaha nyaangan rumah tangga rek kumaha lalaki mimpin rumah tangga betul lamun lalaki bodoh rek kumaha nyaangan rumah tangga rek kumaha ngadidik ngabina pamajikan supaya pamajikan teh tumut taat sok rek kumaha lamun pamajikan bodoh atuh rek kumaha ngadidik anak sementara anak pan remen atanapi lebih sering berinteraksi dengan ibunya daripada bapaknya ulah batur jak kuring di imah kuring di imah dicekal we ku kuring paling 5 menit geus ngoek-ngoek anak mah ceurik ai jeung indungna mah meusing sajam ge anteng naon sebabna da aya paragina aya ubarna janu aing mah dicocok-cocokeun ge kalaka ongkek
Jadi lamun indungna bodoh rek kumaha ngadidik anak, lamun anak bodoh rek kumaha bakti kanu jadi indung tah. Rek kumaha anak urang bakti ka urang, bakti kanu jadi kolotna gara-gara naon? Bodoh. Nu mantak majelis taklim teh Pak. Tuh mata aing mah teu hayang nanya lalaki. Heeh. Ongkoh aya dihareupeun. Aya ditanya kitu la yamutu wala yahya. Teu paeh teu hirup. Disebut jelema teu nembalan, disebut patung ja udud. Manya atuh aya patung udud. Ulah macam-macam Pak. Kukumaha ge urang ieu penting ieu mah dikepung ku bikang. Atuh deuleuh ku Bapak beh ditu bikang ieu, bikang itu ge bikang di mana-mana. Sok tong waka-waka gelut urang jeung awewe kiih we kabeh valid lalaki ieu ka mana? Apa? Nya, mentat? Yuk, majelis taklim teh urang hirupkeun kusaha? Ku lalaki. Naon sebabna? Supaya lalaki bisa mingpin karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki teh qawwam, pemimpin dalam segala aspek. Lalaki mah qawwam, pamimpin dina segala aspek. Boh dina rumah tangga na, boh dina kemasyarakatan na, boh dina sosial na, boh di pemerintahan, boh dina administrasi na, pamimpin. Matak lamun pamimpin teu bisa mingpin atuh kumaha acak-acakan. Betul. Laras. Lalaki suami adalah pemimpin, sementara istri adalah partner. Naon cenah? Istri mah partner, manajer dalam mengurus rumah tangga. Teu. Matak ieu aya rumah tangga geuning diurus dipimpin ku lalaki tapi bodoh dina ilmu agama rek barokah kumaha da teu make aturan. Contona rajulun syagolahu ma'asyuhu an ma'adihi, lalaki anu katungkul neangan napakah mopohokeun neangan bakal akhirat. Mana jelema teh neangan napakah ngahirupan rumah tangga tapi cul salat, cul ngaji, cul silaturahmi, maka eta jelema rek menang barokah kumaha? Jak kewajiban nu sejena ditinggalkeun. Akibat naon, Bu? Akibat bodoh, teu boga kanyaho kanyaah kumaha? Teu boga kanyaho. Mantak lalaki teh kapan boga kewajiban neangan napakah? Neangan napakah, ari napakah geus puguh, napakah dohir jeung napakah batin. Aya napakah dohir, napakah batin. Nu dipopohokeun teh napakah batin. Mana lalaki teh wajib ngawurukan anak jeung pamajikan, terutama ilmu nu sifatna fardu ain. Lain wungkul mere beas, lain wungkul mere duit, lain. Tapi oge lalaki teh salaki wajib ngawurukan mere ilmu kanu jadi anak jeung pamajikan, terutama ilmu nu sifatna fardu ain. Tuh, cek tadi oge pantesan lalaki kudu daek indit ka majelis taklim. Mantak sakali deui Pak, kudu syukuran lamun di lembur urang aya madrasah, di lembur urang aya majelis taklim, di lembur urang aya pasantren, aya kiai, aya ustad. Cirining Allah nyaaheun ka lembur urang. Mudah-mudahan urang tiasa ngamanfaatkeunna. Amin. Tengah haja-haja mah akang kudu ngaji ka pasantren jauh melak-melu jaba kudu boga bekal. Ieu mah ustadna aya di lembur, urang tinggal daekna, urang tinggal kaurna. Heueuh kabeh oge teu maksakeun mah moal boga jeung moal bisa leres teu Bu? Tah, nu mawi bade ngaraos deui bade ngaraos deui nya sok diajar keur naon? Keur nyaangan hate. Naon cenah Bu?
kerenyaangan hate supaya naon ai hate urang caang mah Bu hate urang caang boga ilmu atuh aya urang nyaho paragi jeung parantina sehingga dina rumah tangga urang teu loba picerewedeun teu loba picarekeun teu loba piomong pirujit picarek mantak hirup mah ulah piomong ulah pihewa ulah picarek tapi kudu piduit tah Bu laju bae tukang son mah nyengir deula ulah piomongeun ulah picerewedeun ulah picarek tapi kudu pi tah gitu Bu Ibu hoyong rumah tangga teh bagja hoyong rumah tangga teh tenang naon ari sakinah sakinah teh kebahagiaan yang menenangkan hati sakinah teh kebahagiaan yang menenangkan hati moal bijil sakinah kecuali ti jalma taat sakai deui moal bijil sakinah dina rumah tangga kecuali pangeusi rumah tanggana taat salakina taat pamajikanana taat maka ketika pamajikan taat karasa ketenangan ku salakina bijil ketenangan tina naon tina kataatan nu jadi pamajikanana lantaran kataatan pamajikanana teu ngaganggu teu ngaguna sika teu ngarugikeun teu ngadolim ka pihak sejen balikta mere katenangan ka pihak sejen terutama salakina pun salakina ketika salakina taat manehna geus ngupayakeun kataatan sakuat tenaga satakeur kebek satekah pola manehna berusaha jadi jalma taat maka bakal bijil ketenangan karasana kusaha ku pamajikan dituturkeun ku pamajikan beunang katuturkeun dicontoh ku pamajikan beunang kacontoh tah dikupingkeun nasehatna karasa manfaatna ieu mah kan urang kadang-kadang ngadenge omongan salaki garetek naon sebabna omongan teu sesuai jeung kalakuan cek salaki tuh kadenge kumaneh kumaha ustad peuting ngomong kumaha cek ece daripada nembalan nu hade ka salaki da apal kalakuan salaki kawas kumaha salaki ngomong kieu tapi kalakuan kitu teu akur jeung buktina kumaha ece da lain ngaminan kumaha bibir ece kalaka kieu bibir ece teh kapan ngeunah euceul Mas Saruri aing mah isin sakieu ge. Terus terang bae Ustad. Ih aing latihan ge saminggu ieu. Aing mah latihan jeung cai eta tah. Melaan dicarekan ku pamajikan. Eueuh gawe ge kituanan cenah. Budak cekel cicing aing ke latihan gitukeun. Latihan aing mereka mana? Ih teu nyahoeun sia mereka cikijing. Naon hubunganana cenah pengajian jeung kikituanan sia mah teu nyahoeun piduiton. Atuh aing jangala duit ku ayat mah pan teu meunang. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Emut keneh baheula. Pangaosan nuju baheula di Kobong tah jeung Kang Asep Ahmad Gojali. Ahmad Gojali Asep Gojali. Sasi ngaran maneh poho deui. Jeung Ahmad Gojali, ai ieu mah Ahmad Royani, itu mah Ahmad Gojali gitu. Ai pinter mah pinter si eta gitu. Ngan ai beungeut kasep aing. Atuh sok aing ngareneng jeung Ahmad Gojali. Aing mah jiga Syahrukan. Si eta mah jiga musuh India. Si eta mah jiga ladusing si eta mah. Tah lamun Rai Iparna tah Rai Iparna ieu mah jiga Sunil Seti ieu mah. Jiga Sunil Seti gitu. Nyaho sia Sunil Seti? Anil Kapur kadinya. Anil Kapur nyaho Anil Kapur. Eta nu kumisna baplang teh geuning.
Tak kursing mah eueuh saya teh nyaho. Kamu jangan nyaho-nyahoni. Da eueuh tak kursing mah eueuh saya teh. Aya ge tuan takur. Lamun ngising aya. Itu jadi poho deui pan aing. Baheula di kobong teh pan pangaosan jeung Aang gitu. Jeung Agus gitu. Kade santri ulah sok nukerkeun ayat ku barang-barang teu sapira. Mana dalilna? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Gitu. Ulah rek nukerkeun ayat-ayat Allah ku barang anu teu sapira. Matak Mang Iha ulah nyapirakeun ka aing ieu. Gitu. Nya. Ingat keneh Mang Gojali gini baheula. Gitu. Kade santri bisi kapake ku masyarakat diondang ulah ngahargakeun ulah hayang diburuhan goreng eta. Atuh aya ustad di tah ngaji gitu, minta buruh minta amplop goreng eta. Goreng terus terang bae. Tapi aya deui panggoreng-gorengna ni tah kiai ngaji teu muruhan. Naon sia molotot ka aing? Atau emang kiai teu boga beuheung? Boga ustad ge bogaeun beuheung sarua. Nya. Hampurannya hampura. Iya mah bagi tekau pege penting abi mah. Ya mati baheula lagi sungut aing ngopi omongeun. Geus budaknya jauh di dahareun ngopi we geus. Alhamdulillah. Ya, ceng ngopi-ngopi maneh ya. Bro. Aya kali aya. Cicing, ai milik mah kumaha beungeut. Cicingnya. Maneh mah kan beungeut kampung jeung wayahna maneh mah kueh lapis, apem jeung maneh. Aing mah da beungeut kota nya beujeuna buah-buahan jeung aing gitu. Bo. Jadi moal bijil nu ngaran sakinah katenangan rumah tangga kecuali ti jalma anu salakina taat, pamajikanana taat. Ketika duanana taat, maka secara tidak langsung keduanya telah menunaikan hak masing. Salakina taat katunaikeun hak pamajikan. Pamajikanana salehah taat katunaikeun eta hak salaki. Kewajiban salaki hak pamajikan, kewajiban pamajikan hak salaki. Jadi kan itu pahakan-hakan gitu. Ibu. Maka keur awewe mah yeuh, keur awewe hoyong disebut salehah ibu. Hoyong disebut taat ibu. Idza shallatil mar'ah khamsaha. Di mana-mana ibu salat 5 waktu ulah kaliwat eta hiji. Idza shallatil mar'ati khamsaha. Lamun ibu salat 5 waktu teu kaliwat, ta eta geus jadi standar nu kahiji ibu teh masuk kana kategori awewe soleha. Mata kade ce dina rumah tangga teh ulah ngengke sebab pagawean teh geuning nu ieu can beres nu itu datang deui, nu ieu can beres nu itu datang deui, nu ieu can kacabak nu itu geus balatak deui. Karasa ku ibu henteu nya pan ibu mah digawe teh dina rumah tangga, pagawean rumah tangga mah tara beres tara eureun. Betul. Awewe lamun eureun-eureun digawe teh lamun panon peureum, satungtung panon beuntak mah Pak pamajikan teh moal eureun digawe. Eureun-eureun digawe teh lamun panon peureum, panon poe kumaha. Eureun-eureun digawe teh lamun panon peureum. Pernah bapak neuleuh pamajikan gegeroh bari peureum? Gagah mun aya. Karasa teu ku ibu. Unggal poe geuning di imah teh aya we beresaneun teh betul. Nya komo lamun rek indit-inditan, kadulu we pagawean teh. Aya.
nya haji ka dapur ngalayah gerohaneun sup ka WC seusehaneun kaburuan ngalayah sapuan tengah imah beresa si Oco dulu make tiung bodas nun leres teu Bu matak ulah diengke engke idza sholatil mar'ah khamsaha di mana-mana ibu salat 5 waktu maka berarti ibu geus mantuan mere kabarokahan dina rumah tangga salaki dina bahtera rumah tangga nu dipimpin ku salaki dengan kata lain ibu geus ngaringankeun beban salaki sakali ibu teu salatnya bari jeung eueuh udzur syara maka ece berarti geus ngaberatkeun salaki rumah tangga ibu moal barokah lantaran rizki nu aya di imah oge moal karasa barokah tapnya leres teu mangkaning urang rizki teh hayang halalan thayyiban mubarokan keur mah hayang halal hayang thayyib hayang barokah moal barokah lamun salatna ditinggalkeun komo lalaki sok neangan beas neangan duit bapak luut leet kesang badag kesang alus banting tulang siang malam tulang dibanting-bantingkeun neangan apakah neangan bekal ke rumah tangga boh ladang buburuh boh dagang boh tani tapi bapak teh nguculkeun salat tuluy bapak teh gajihan tina ladang buburu tuluy bapak teh menang duit tina ladang dagang tuluy bapak teh menang duit tina ladang ojek ngan hanjakal salatna ku bapak dicoplokeun salatna ku bapak ditinggalkeun atuh duit nu dibawa ka imah dibikeun ka pamajikan teh leungit barokahna ingat barokah itu tidak menambah kuantitas tapi menambah kualitas so I will say tonight, you must remember what I talking about. Ngarti henteu? Ulah milu nyengir tukang son teu ngarti mah ih. Ngarti mantap. Iya. Ya, tukang son. Atuh apal-apal dog balik ti dieu. Atuh aya anjing leuleupatan anjing dog anjing leuleumpangan laladog anjing diuk nagog anjing cicing ngajedog salaki teu usaha baled dong jadi ai barokah mah teu nambahan kuantitas barokah tidak menambah jumlah tapi menambah faedah numawi lamun urang hayang barokah di rumah tangga ulah nepi ka coplok salat terutama lalaki kade nyaah urang Pak keur lalaki mah yeuh ku bisa neangan napakah nu halal ge keluar ti imah niat rek ngahirupan anak pamajikan rek nyukupan anak pamajikan rek ngalaksanakeun napakah neangan napakah keur nganapakahan anak pamajikan eta geus jihad Pak komo bari jeung ku bapak disampurnakeun dina neangan napakahna teh kumaha bapak teh teu ninggalkeun kewajiban salat 5 sebab dina neangan apakah eueuh salatan dicabut barokah rezeki atuh rek tenang kumaha rumah tangga urang ja urang ngadahar-dahareun nu teu barokah da kulantaran bapak teh neangan duitna bari salat bari ikhtiar bari tawakal tah bari naon cenah bapak teh ikhtiarna bari tawakal bentuk tawakalna urang teh dibarengan ku salat ku doa naon terus gitu matak dina rizki nu barokah eta teh
dahareun nu aya di imah urang teh sawareh kadahar ku urang, sawareh kadahar ku dulur. Dahareun nu dibawa ku urang teh nu di imah urang teh sawareh nyenangkeun hate urang, sawareh nyenangkeun dulur urang. Barokah, pan ai barokah teh ziyadatul khair, tambah-tambah kasaean. Gara-gara dahareun nu barokah, hate jelema jadi bunga. Gara-gara dahareun nu barokah, hate nu pajauh jadi dareukeut. Gara-gara dahareun nu barokah, pamajikan oge jadi leuwih nyaah, leuwih asih. Tapi dahareun anu teu barokah, bujeng haram teu barokah, teuas hate teh. Baingan anak urang deugul teu beudang diomongan. Hi. Lamun teu popolotot ka anak teu metu omongan teh. Lamun teu bari nyegag ka anak teu diwarah teu dinaon omongan urang teh. Teu diwaro. Tah. Bo, ibu catet ulah ninggalkeun salat. Sebab hayong jadi awewe solehah teh patokan nu kahiji idza sholatil mar'ah khamsaha. Urang awewe nu naon ngajaga salat 5 waktu, maka eta jadi standarisasi supaya ibu sadayana berhak masuk surga melalui ke-8 pintu surga. Kenapa? Karena ngaran ibu ditulis ku Allah dina luhureun panto surga di ke-8-8-anna. Lantaran naon? Allah ridho ka ibu sebab ibu teh dipikarido ku salaki. Hoyong ibu dipikarido. Batak jaga salat, ulah ninggalkeun supaya bijil katenang. Batak ulah wani-wani ninggalkeun salat, boh salakina, boh pamajikanana supaya urang teh nya golok jeung sarangkana. Ngahiji maka salakina ngagumatikeun kana salat, pamajikanana oge ngagumatikeun kana salat, ngestukeun da ku hayang barokah rumah tangga, ulah coplok salat. Bo, ieu efek leutikan. Aing asa ngomong di jero guha. Bo, lamun ibu ninggalkeun salat pan urang teh apal. Eta ibadah nu kaasup ibadah gower mahdoh teuing ditarima teuing henteu. Betul. Ye, nu puguh mah Pak batuk, minum keramik. Nu puguh mah amal soleh urang, amal hade urang belum tentu diterima ku Allah. Betul? Tapi dosa urang mah geus puguh dicatat, Pak. Amal soleh urang. Ih, sia mah nyengir, buka aing api-api sedih. Amal soleh urang mah Pak teuing diterima teuing henteu. Tapi satu kepastian dosa urang mah geus puguh dicatat ku Allah. Andai dosa itu berbau beraroma, mungkin tubuh kita lebih busuk daripada bangkai, Pak. Betul. Maka ibu jangan pernah tunda sholat, jangan pernah meremehkan sholat. Laras gitu. Kade. Sepelik apapun masalah rumah tangga kita, sebesar apapun masalah rumah tangga kita, kalau ingin selesai, bawa ke hadapan Allah. Tempat terbaik untuk mawas diri adalah hamparan sajadah. Engkau berdiri di atas sajadah, engkau menghadap kiblat. Disitulah engkau menyerahkan segala urusanmu, duniamu, agamamu, akhiratmu, salakimu, hutangmu. Serahkan kepada Allah. Maka sebesar apapun masalah kita, Bu, ingat kita punya Allah yang maha besar. Ketika engkau bawa ke atas hamparan sejadah, engkau berbisik di atas bumi, suaramu sampai ke langit ketujuh, maka masalahmu bukan saja selesai, dia akan hilang, bahkan mengecil.
diselesaikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang hidup bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jamin solusi untuk setiap problematika, setiap masalah hidupnya. Jangankan hidup sesaat, jangankan hidup berumah tangga, alam barzakh pun Allah tanggung, Allah jamin. Akhiratmu pun ku Allah dijamin. Salah satu nu ditanggung ku Allah lebat ka surga nate adalah wanita soleh.